Sasapo nih. Mohon. Aduh. Udah gitu. Tak. Aya pi duit teh nih ayeuna ye. Tuh, pakadus ke lempang ka dia tuh. Hutang ka urang. Setuju gak? Setuju. Siap. Nih, bayar atuh hutang teh nih. Ieu teh geus mang tahun-tahun ieu teh dibayar hutang. Urang dipolisikan geura nih. Dibawa ke urang kantor polisina ka dieu da mah teu. Kek. Ya aya naon maneh nyarekan ini. Gaduhan hutang pakadus ka abi teh bayar-bayar ya. Ini leres kudu sambetan. Gaduh mohon. Sabaraha? 200. 200 itu. Aya tuh kadunya kamu bayar tuh. Gaduh pisan. Bener. Ya. Terus saya dibayar. Pak pemimpin baik hatinya. Dibayar ayeuna 200. Alhamdulillah. 200. Bener lagi bayar ke pakadus ya. Dibayar. Tuh sakit kieu na. Ieu teh tadi nama jangka imah nganda saya mah pemimpin yang baik hati. Ya. Nah, dibayar. Lunasnya sini Ya, ini ya, tegaduh ya, sambetan. Nya nuhun pakadusnya. Ya, ulah nagih deui. Nah, ini tegaduh sambetan ka abi ayeuna mah Nuhun. ada ku pakadus terus dibayar. Nuhun kadus. Ahon. Pakadusnya abi Nuhun. pada wih heulai kitu mah nya. Ulah nagih deui. Mohon pakadus. Ini ayeuna tegaduh sambetan nya. Ahon. Sok. Abdi udah bade terasa ditu nya. Cul mana bayaran nenek? Oh, tenang nih, tenang ya. Aya bayaran ini ya. Kadusnya katipu kurangnya nih. Pokoknya mah mantap ini. Aing ngek malam mingguan geus teu boga duit di bae ya. Maha tuh. Lieur kana hulu ya. Alah, sian sorry tuh bos PLN. Aing tipu ya. Anjir, kos ka dina dorong kuyu tuh. Biakeun bensin, Bos. Bosan sorry. Ka mana? Aduh. Kita biakeun bensin ya. Ka beli di itu tuh. Ek naon? Hah? Ek naon? Erek ulin bae bari jeung itu bingung mau ke bensin itu ya. Cik lah nginjem duit atuh heula ya. Eueuh, keur bensin. Eueuh. Nah, sabaraha bukan sabaraha atuh ya. Tuh. Yang 50. Sabaraha eta? Aya 20. Bae. Kira bayar? Hah? Kira bayar? Oke lah geus panen ieu panen hayamnya. Nya nuhun nya. Ka dia heula ya. Alhamdulillah. Nuhun. Siap. Pohon Pak Haji, pokokna mah tenang ke pokokna taneuh mah eta ku abi diuruskeun. Dibikin ke pokokna mah jual surat jual beli nang nuhun siap. Pak Lurah. Pohon Pak Haji ya itu. Aduh, Pak. Kunaon cul maneh? Saya pun bensin, Pak. Aduh, Iya motoran tuh. Iya, saya pun bensin bae. Pun bensin. Tenang, urang mah da pemimpin anu nya karahaya. Ya, jeung bensin mah digari ku urang. Nah, Aduh, nuhun pisan. Nuhun murah nih, Pak. Pak. Jung, urang mah. Ayo, Pak nya. Siap. Nuhun, Pak. Haji punten, tadi ka ganggu tuh aya ieu masyarakat anu saya pun bensin karunya nih. Mohon siap pokoknya besok mah jadi. Mohon. Nah, Riko. Saya Pak RT. Aya anu jongkongan ya. Tadi gura itu si Acul nyuruh karunya biakeun bensin. Da urang mah pemimpin yang berbaik hati karunya karhayatna. Dibere kudu. Gitu geus minta. Hah? Menta. Minjem nyebut nama 20.000 cenah ke panggil lunas. Cul. Katipu aing si Acul. Pakadus tolong. Naon eta ini lulumpatan? Sok ka dia enggal cap. Kunaon ini kitu lulumpatan menira ruas. Hingga pada itu nenek teh ke bangsatan. Bangsatan. Nuhun. Naon bae nu di bangsatna? TV, kulkas, katu camcut. Hah, jamcut. Astagfirullahaladzim. Terus hari ini tadi kumaha nya? Iya, gue perkosa. Perkosa. Nuhun. Ngalawan. Ente. Ente. Ah, dah enak. Ini enak.